Permisi Bu. Ya dari mana ini? Saya dari leasing Bu. Mesin. Iya. Kan sekarang ada aturan, nggak boleh lagi. Mau mengenai masalah angsuran, Ibu udah telat 2 bulan. Ini gimana caranya? Saya kan ditugasin dari kantor, harus hari ini Dia tahu lah, harus ngerti. bayar. Cuman sekarang itu kan gitu. keadaannya lagi begini ya sekarang teh. Iya. Aduh, lockdown lagian sekarang itu kerja juga sekarang dikeluarkan. Iya. Lagian sekarang tagihan juga macet. Lagian sekarang juga bisnis juga macet. Iya. Makanya sekarang gini aja ya, nanti kalau misalkan ada uang ya, kalau misalkan ini saya transfer gitu aja. Saya nggak ada uang kalau sekarang. Iya, dan saya juga ditugasin dari kantor jam 9 harus udah setor semua nasabah. Ya tuh gimana? Kan barusan saya udah ngomong, saya nggak ada uang, terus saya harus bayar pakai apa? Ya pakai uang Bu. Ya makanya saya bilang kan nggak ada uang. Kamu tuh ngerti nggak? Kamu tuh nggak paham? Ibu kan udah sesuai perjanjian di sini. Tuh tanggal berapa Ibu? Ya tahu lah, saya juga ini mah tulisan tahu lah. Tapi pada Iya. kenyataannya mah apa? Nggak ada duit, nggak ada duit. Coba Ibu lihat dulu, Ibu kan sesuai perjanjian di situ. Janji bayarnya kan mau tanggal berapa? Kontak saya ke sini, mau ngambil uangnya, ngambil uang angsuran. Gampang langsung saya duit mah dibikin lah, pokoknya mah dibayarkan kalau dia. Ya Mang bae mah lain siekeun. Heuh, ya duit kumaha tuh? Ya pun Alah-alah, bisa ngomong nabi deui. dia gitu. Dah mau ngambil uang angsuran, soalnya ibu kan udah janji dari Ya kan saya kantor, ngomong barusan saya teh nggak ada duit, kamu teh harus gimana tuh saya teh? Ya gimana saya juga Urang teh dia ngomong, eueuh duitna, terus saya kudu kumaha ayeuna? Urang teh keur parah pusing, nyaho teu pusing teu gak duit teh. Ya sama, bikin tugasin di kantor kudu ayeuna setor ibu. Yang ngomong we ka kantor, eta lu tagina eueuh duitna gitu. Can bogaan duit. Oh muhun atuh gitu ibu. Geus nyaho urang ngomong teu boga duit, emang urang kudu bayar make naon ayeuna? Urang ge ada butuh duit, urang teh ena minta duit ka dirinya teu pantes apanan. Ya punten pisan atuh ibunya, abi pamit atuh. Hajuk ah, aing liar aya di dinya oge. Mohon ibu. Tuh mah please lah, domba we jual dua. Siapa ngomong-ngomong domba beres siekeun puguh eta teh mata pencaharian saya teh lamun domba eueuh berarti sia teh nyatu nyaho teu. Kemarin tuh nyatu maya beas tuh mama. Ai sia, biasa dibeli sia, biasa dibeli. Ai sia. Biasa dibeli eta teh tina naon sia teh eta teh ternak kambing, kambing teh embe domba sia teh tolol. Sia mah aneh teu ngarti. Atuh lah please atuh mama. Please ieu teh mikir atuh. Atuh ih mending. Dia dengekeun urang nya, bieu cikene anu lagi aing teh siekeun naster sia teh ayeuna sia geus nanyakeun deui duit kuliah mun mikir sia teh. Aing maneh bieu teu ngadenge sia teh anu lagi. Palaon sia mah. Gabi kan ngurus domba di tukang. Irit, aing pusing, aing kudu ngelah, irit sah, irit, kayak bisa lieur aing cikene, geuranya nu nagih motor. Udah kuliah can mayar. Aya ekonomi. Assalamualaikum. Saha deui eta teh? Waalaikumsalam. Bu, Di mana ya? perkawis nu kamari teh Bu. Naon? Bade nagih iuran. Iuran naon? Panci, kan ibu nyanak panci kabi. Nah, anu lagi nu kamari mah da salain kamu geura ka dieu teh. Kamari teh da sieun ku ibu janten. Sieun, nama jeung sieun. Nyaduka abi gen nembe ieu mimitian ka dieu kan. Make jeung sieun lain sieun bedakeun teu kudu sieun aing teh da lain harimau gitu balik terekam ku aing oge. Nyaduka abi gen teh terang ibu ih. Ngan lain pasti kemarin diomongkan kebaturan dirinya, urang teh can bisa mayar kalau terus ada duit, mending bukan ngerti. Tah kabi mah taya nyarios ibu, mata kabi nya ka dieu. Ah goblok we baturan anak segitu urang teh kemarin ngomong tong kakak dia lain siekeun kayak edit mah ku di telepon. Nya ayeuna kieu we Bu, kan pancina tos dianggo, abi ka dieu bade nyanak artosna. Ya atos ti mana? Lain siekeun ari eueuh duit, anu kudu dibikeun ku urang teh. Ada kantor mah teu hoyong terang ibu. Ari eueuh tuh kumaha lain siekeun, aing bejakeun ka kantor lain siekeun, eueuh duitna engke mah pokona geus kurang ditransferkeun, saya nomor rekeningna. Ayeuna ibu lamun teu masihan artos ke abi nu diseuseulana Bu, abi teu tiasa damel. Ya lain siekeun, urang kudu ngomong kumaha deui atuh, lain siekeun ari eueuh duit urang kudu mere naon. Nya nu aya we atuh. Nu aya gubuk deui tuh pancina, aing mah lain siekeun diberi pancina ge butut sia, teu kapake ku aing oge. Ada butut ge tos dianggo meureun ku ibu. Anta lain siekeun dipake rek sakali lain siekeun rusak lain siekeun pokona mah murahan eta teh berarti. Kalau kabeh harga mahal. Barang mah kumaha nu nganggo ibu. Aku kan nganggo sama pita ka aing, aku aja tadi kumaha sama koplok suka nuduh kain. Ya udah eta ku aing gubuk ge nya. Sekali kualitas barang teh teh goreng ieu teh. Kalau kana lagi tuluy bari jeung naon teh butut kios barangna lain
ibu Aku nganggo. aing mau dibayar tapi kami na oge tinggalikeun sia goreng aing barang na oge aing mah. Sesudi aing na oge ah. Tuh, ibu kan dibanting-banting ya mah. Bedakeun tuh ka kantor dirinya sia barang lagi goreng itu sia. Ki abi nu disusulana Bu. Ah keun wae aing mah teu hayang nyaho sia teh. Ayeuna barangna tos raksak deui. Gubuk tak pancina gubuk itu sia ah. Abi deui. Gubuk tak pancina gubuk itu sia ah. Abi deui. Gubuk tak pancina gubuk itu sia ah. Abi di piwarangna nyanak artosna ibu sanes barangna. Ah tak pancina gitu lah aing mah teu gablek duit. Terus ayeuna kedah kumaha tuh? Oke ini terbalik itu sia, ada mau dibere duit ku aing oge. Nya ayeuna abi nyanak eta raksak teu tiasa jantan artos ibu. Ah nyata mah, baik ambil sikona kina, da ieu sudi. Mun tiasa mah ayeuna atuh Bu artosna Bu. Heueuh pan aing teh ngomong aing teh teu gablek duit, aing teh mere naon, aing teh gablek duit. Nya nu aya we atuh Bu. Ah suka belum lagi teh mana ronge meureun nya. Ah suka belum lagi teh mana ronge meureun nya. Ah suka belum lagi teh mana ronge meureun nya. Seukeun aing lieur teh teh. Bu. Ayeuna Ai sia teh kieu tengah sia teh ku aing teh pentung geuranya sia. Pentung teh sak mana nya ku aing. Ini sia, ku aing sok sia ini mah. Mun Ku aing teh tah ini sia aing beli para Mun. lusin. Mus pugu gara-gara sia lain seukeun anak kabeh ngajadog di imah sia teh lockdown naon sia teh lockdown naon eta sia teh lockdown naon eta teh. Ayeuna barang hakat oke ayeuna teh lain seukeun susah gara-gara sia. Tadina aing sia osok aya meuli nu mewah-mewah ayeuna teu bisa. Aing teu bisa ayeuna Gojek, GoPay teu bisa ayeuna. Da sidik naon geuningan Gojek naga ayeuna pan teu meunang ngidal gara-gara sia kabeh oge corona sia teh corona. Bener-bener musingkeun ka sasaha teh sia mah. Goblok sia corona sia goblok. Kurang ajar sia mah. Goblok sia. Bener. Ini gitu sia buburu ini sia komo ayeuna bulan Ramadan sia. Meudana ngeula oh sia mah corona sia aman damai tentram sia teh. Mata keur macong sia corona kurang ajar. Koplok sia corona kurang ajar sia. Ini sia. Pusing aing ku sia teh corona sia. Dasar sia ku aing tingalikeun lamun aya mah ku aing dicekek jiga jelema kieu tah. Padaran ku aing sia.